Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng enjing nepangkeun nami ibu anu rohatika. Nah, dina dinten ayeuna urang aya dina raraga diajar virtual bahasa Sunda. Hidup kumaha dararamang sadayana? Nah, mugi ya hidup sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Urang kawitan diajar tapi satu acana urang ngadoa heula nya sasarangan. Amin. Saparantos ngadoa, ibu bade ngajelaskeun. Jadi diajar bahasa Sunda teh satu acan ujian aya dua pangajaran. Pangajaran kahiji nyaeta mikaheman sasatoan sarang tutuwuhan. Nah, minggon kamari atos diajar bahasa Sunda sarang bulesa nyaeta ngaregepkeun pupuh pucung. Pami dinten ayeuna sarang ibu diajar mikaharti kecap asal sarang mikaweruh kalimah basajan. Tah ieu mangrupi conto pupuh pucung. Cobi ibu bade naros. Aya sabriji kecap anu dina pupuh nembe. Aya nu terang, kecap teh naon? Ibu tos ngajelaskeun tadi dinten ayeuna teh urang diajar mikaharti kecap asal. Mikaharti nyaeta memahami, kecap nyaeta kata. Tina hiji kecap biasana boga 2, 3, atau 4 suku kata. Nuku kumaha suku kata teh? Nah, cobi tinggal. Contona kecap hayu suku katana ha sareng yu. Jumlahna jadi 2 suku kata. Contoh nu kadua kecapna ulah janten ulah. Aya 2 suku kata oge. Ayeuna mikaweruh kalimah masajan. Mikaweruh artina mengenal. Pamikalimah nyaeta kalimat. Basajan nyaeta sederhana. Janten mengenal kalimat sederhananya. Ku ibu bade dijelaskeun ayeuna. Contoh aya 3 kecap. Kalimah basajana meuli, buku sareng Tanjung. Ieu teh mangrupi kalimah basajan. Mung teu acan merenah kalimatna. Tah urang kedah ngarobih. Kumaha carana kedah terang heula artina nya. Janten pamitos terang artina setiap tina kecap urang gampil ngarobih janten kalimah nu merenah. Janten Tanjung meuli buku. Pami nu tadi mah masih keneh teu merenahnya. Nu kadua dongeng, Paiz, maca sareng sasakala. Nah, ku urang kedah dirobih. Jantena Faiz maca dongeng sasakala. Nah, pamitos terang artina mah gampilnya hidup ngarobihna. Tah ayeuna ibu gaduh pancen kangge hidup nyaeta kaca 5 mung nomor hiji hungkul dugi ka 4 nya nu sanesna mah teu kedah. Wilujeng ngerjakeun. Hatur nuhun tos ngaregepkeun ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.